Sok jangan kawitan bismillahirrahmanirrahim. Sok hormatin aja. Hormatin aja. Tuh, asa bendera tuh, asa menaikkan bendera. Dah, hebat ya Bang Gagang. Ya, siap, udah siap. Sok atuh suku kenca kaharep gerak. Suku kenca lu kenca nu mana kenca? Tah eta nu kenca duanana. Nu ieu mah pahili lain eta sukuna tuh. Ujung make sepatu deh baru. Ayahnya nu make sepatu aya mah buka lampu kan. Mau ora mau gitu. Mau kayak dibuka sepatuna, jeung sepatu bot tuh eta nu ampun. Aduh, nah gitu mata kami gitu. Nah, tuh dibuka aja itu mah. Hebat oh bener-bener. Tong didinya atuh bisa anu mau di dieu tah titipkeun. Nah gitu tenang we jalur di bawah aja. Nah, tuh. Yang tas sepatuna aja nu didinya aja jual juga itu. Lumayan. Batur kerja lu aja sepatuna jual. Yang pakai tali nah atuh pakai di borogon atuh ku tali. Sok tah. Aduh. Nah hebat, pakai kaos kaki gitu. Alah, sok jam, garep, ya. Dos jangan hormatna. Dos. Nah, ayeuna urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Dur, aja. Diseret dibetot didorong diciwit lemes celi naban mobil buah letik nini mane sayur bayur tales gede bedil ponong bubal gabel barudak dia lajar eta tetep Purwakanti nya. Nah, nyaho tuh Purwakanti? Hah? Naon Purwakanti coba deh. Biar kata ngomong na dinamik teu kerenge. Apa? Naon? Purwakanti teh anu tungtungna lamun sarua, lamun aa, lamun ii, lamun oo. Eta ngaranna Purwakanti. Ya, ngerti? Nah gitu atuh. Yang coba ayeuna Bapak hayang terakhir. Saurang-saurang kenalkeun tapi kudu Purwakanti. Contoh, lamun misalkan ngaran Dedi
abdi nami Mang Dedi cita-cita hayang jadi menteri ngan hanya kal teka tepi tungtung namanya si Nyai gitu dah masih kudu bisa saya kada teh saya putra berarti tungtung naa ya sok digenangan ya siap ayo abdi nami jang putra cita-cita hayang jadi orang kaya waduh namanya kal beki poya-poya tungtung nama dikepret emak nah kalau bisa nih manuna teh bener aja tak itu seperti iya ya seperti iya kan iya Surya eta tungtung naa katakan ulah sok loba teh poya-poya dikepret teh kumanya tah kedua sadarana arpa berarti kina adeuy kudu bisa jang sok pikiran ayo langsung abdi nami jang apa ayo jadi naon teh balikan deui Pak tuh bener balikan deui abdi nami jang apa cita-cita yang jadi bahtera namanya kal eueuh biaya tungtung nama ditubruk domba ayang jadi tentara cita-cita namanya itu buka biayanya padahal kudu pakai biaya kudunanya oh yang penting mah urang semangatna berjuangna gitu tah geus teu naon katubruk domba nu ieu sagarana Satria karep Satria mikna nu eta Satria sok Satria abdi nami jang satya jang untuk pakai jangan tuh abdi nami Satria gitu coba abdi nami satria cita-cita yang jadi tentara mahanya kal loba gaya tungtung nama nyuruh kujur oh kuda aduh hayang jadi tentara tuh bisa benernya nyolok bujur kuda itu aya aduh jangan sakit banyak kreatif bener teh sugane jadi dokter kehewanan nah iya si jago ya arep sakaran si tarik aran sa di hah Hadi berarti tungtungna iya beda ya bae dia sok si tarik ya abdi nami jang adi cita-cita yang jadi menteri waduh kan hanya kau teka tepi tungtung namanya lo kujur sapi Adi kunaon make tungtungna jawab bujur sapi anu mana panai jadi menteri peternakan oh menteri peternakan oh bener pagaweana jolok bujur sapi aleuy teh dan sakit mah tah eta teh disebutna teh naon jam ieu teh borwak kayu itu jam lain Murwakanti jadi ayeuna sok nyaranyi heula nyanyi jak budak nyanyi heula pertamana nyanyi budak lagu naon bisa tuh bintang kecil sok atuh di dinya data dinamik sok bapak-bapak gitu nyarita heula bapak-bapak bapak-bapak ibu-ibu bapak-bapak bapak-bapak juga lempung ibu-ibu ibu-ibu yang saya hormati yang saya hormati ibu-ibu ibu-ibu boga tomat bukan tomat bapak-bapak bapak yang saya muliakan yang saya muliakan bapak-bapak bapak-bapak juga ayakan abdi pada nyanyi ayo tuh nyanyi abdi pada nyanyi ya laguna lagu bintang kecil coba bintang kecil sok alah ya gangguan euy ya ganggu ya mah ya eta keur naon eta di dinya hah nonton lah tong di dinya atuh di ditu sok pada nonton eta alah aduh lain ibu-ibu teh di mana datangnya tentunya
Si Hadi. Di. Oh iya itu si Hadi beneran. Hadi, mana si Hadi itu mana? Hah? Hadi itu mana yang lain? Hah? Lain. Tadi dengan mana? Coba keluar. Batu. Ini mana Hadi itu? Hah? Bener lain. Ma, iya si Hadi. Ayo kakak. Ngambek si Hadi. Kayak antum kalian yang lagi. Tadi lakukan ini Lain. anak pedang. Padahal kita beli pedalin. Oi, ada duit. Tadi bere duit tenang kita mana? Naik ke mana? Naik ke apa?